besi eta sabaraha ukuran 5 sakieu meulutkeun besi etana sabaraha nya. oh gitu jumlah-jumlah Kudu nitah ka tukangna nu ieu. dan kerjana tukangna pasti dileuwihar da hayang bati Ya kudu ka dieu ngomongna. Komen atau didinya itu teh ngabisin dana berapa gitu Jeung biaya kerja. mana ya ulun dia komen den ya bu Ieu mah pan dina ieu. mana ya dina itu tuh Video. komen tah mana komen teh ini oh iya tah kan ya eta nu aya beureum jangan komen pencet tuh yang kayak biji eta tinggal ngetik we kerennya gini atuh mode bagus tuh anak naga ditutup nih nya teka ciri lowong